Sampurasun. Nepangkeun wasta pun sipa unapsah kawiti Tasikmalaya, simkuring mahasiswa PGSD UPI Tasikmalaya. Bahasa Sunda, Bahasa Kuring, Bahasa Sunda, Bahasa Indung, Urang Sunda. Sampurasun, wasta simkuring Ganianata Mulia kawiti kawalu simkuring mahasiswi PGSD UPI Kampus Tasikmalaya. Hayu urang ngagunakeun bahasa tur ngabudayakeun budaya Sunda, sehilap oge urang silih asih, silih asah, sareng silih asuh. Hatur nuhun. Sampurasun. Nepangkeun wasta Pundia Malindawiyanda kawiti Ciamis, simkuring mahasiswa PGSD UPI Kampus Tasikmalaya. Hayu urang memulai bahasa Sunda, bahasa karuhun urang. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun nami abdi Rapip Hidayat, kawit ti Cirebon. Abdi mahasiswa ti UPI Kampus Tasikmalaya. Sunda asik, Sunda sae. Hayu urang sasarengan ngajaga sinareng ngalestarikeun budaya Sunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Sampurasun, nepangkeun wasta abdi Eva Silvia Agustin kawiti Ciamis, mahasiswi PGSD UPI Kampus Tasikmalaya. Sunda budaya urang, bahasa Sunda bahasa urang, hirup dan di bahasa Sunda ulah eleh ku bahasa Batur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun wastapun Wirdan Nur Aulia, simkuring mahasiswa tilu A PGSD UPI Kampus Tasikmalaya, simkuring kawitan ti Kuningan, Rapi Winangun, Karta Rahaja. Sunda nu kuring, Sunda kudu dijaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wastapun Khairunisa Susmianti kawit di Jakarta, simkuring mahasiswi 3A PGSD UPI Kampus Tasikmalaya. Motivasi abdi kangge diajar bahasa Sunda, kumargi abdi nuju ngajalankeun latihan di daerah Jawa Barat anu mangrupakeun mayoritasna ngangge bahasa Sunda. Oge nambihan ilmu dina bidang bahasa. Hatur nuhun. Sampurasun, tepangkeun wastapun Gita Mustika kawiti Cirebon, mahasiswi 3A PGSD UPI Kampus Tasikmalaya. Simkuring hoyong diajar sareng hoyong ngamumulai bahasa Sunda supados budaya Indonesia tetap kajaga dan dipikat terang ka penjuru dunia. Budaya daerah sami sareng budaya Indonesia. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun nami abdi Sofiah Nur Marifah kawit di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Abdi mahasiswi PGSD UPI Kampus Tasikmalaya kelas 3A. Baraya Sunda Sadayana, salaku urang Sunda, hayu urang ngajaga sareng ngamumule bahasa Sunda. Salah sahijina nyaeta urang ngajantenkeun bahasa Sunda janten bahasa utama di lingkungan keluarga. Sampurasun, nepangkeun wastapun Rahma Mutia kawit di Majalengka, kuring mahasiswi PGSD Universitas Pendidikan Indonesia. Bahasa Sunda nyata bahasa urang, hayu urang jagi tur memulai ku cara munikeun dina kahirupan sapoe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun wasta simkuring Rodia Tamak Mardiah kawiti Cipatujah, simkuring mahasiswa ti jurusan PGSD UPI Kampus Tasikmalaya, tepatna ti kelas 3A PGSD. Motivasi ti simkuring kanggo ngajagi eksistensi budaya Sunda nyaeta majukeun budaya Sunda, budayakeun kasundaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wastapun Desi Rahmawati kawiti Sukaraja, abdi mahasiswa PGSD Kampus Tasikmalaya, hayu urang ngagunakeun bahasa Sunda kanggo bahasa sapopoe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tempangkeun wastapun Muhammad Farhan Jadisa kawina ti Bukit Tinggi. Simkuring mahasiswa PGSD UPI Kampus Tasikmalaya. Rerencangan, simkuring atuh sisinderan ya. Ngalapare jeung mitoha. Balikna terumpuk kuda. Hayu urang ngamumule budaya Sunda. Muntuk ku arurang, ari kusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
Assalamualaikum sampurasun nepangkeun nami Abi Lilis Inasari linggih ti Sindang Kasih Kabupaten Ciamis. Abdi mahasiswa PGSD UPI Kampus Tasikmalaya. Sunda budaya kuring salawasna nu kuring. Bangsa Indonesia kudu wawuh kana budaya kuring nyaeta Sunda. Tepangkeun wasta pun jam-jam Jamaluddin kawit di Tasikmalaya. Simkuring mahasiswa PGSD UPI Tasikmalaya. Kanggo urang Sunda sadayana, hayu urang ngamumulai budaya Sunda ku cara ngabuktikeun yen urang teh orang Sunda. Sampurasun, nepangkeun wastapun Anita Yarosolihah, kawit di Cirebon, abdi mahasiswa kelas 2A PGSD UPI Kampus Tasikmalaya. Yuk ngagunakeun bahasa Sunda dina kahirupan sapopoe. Umagi bahasa Sunda nu abdi, bahasa Sunda kudu dijadi. Sampurasun, tepangkeun wastapun Hasna Rohadatul Majidah, kawit di Ciamis, simkuring mahasiswa UPI Kampus Tasikmalaya. Sanajan urang Sunda teh loba, lamun budayana henteu dipiara mah bisa leungit oge. Hayu, Sunda nu kuring Sunda kudu dimumule. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wastapun Restina Mega Mirandani, abdi asli kawit di Sukabumi. Abdi mahasiswa PGSD UPI Kampus Tasikmalaya semester 5. Budaya teh merupakan kisah nu teu aya tungtungna. Salah sahijina budaya Sunda. Budaya Sunda teh kedah dipikanyaah, dijaga, dikembangkeun sareng dilestarikeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, nepangkeun wasta simkuring Vira Noviliani kawit di Perumahan Geraha Persada Kabupaten Ciamis. Basa jeung sastra Sunda mangrupakeun ciri jati diri urang Sunda. Urang salaku urang Sunda geus sakuduna ngamumulikeunna. Ulah nyebut teu tiasa, sabab sakali urang nyebut teu tiasa, didinya oge urang kahilangan kasempetan kanggo tiasa. Tepangkeun wasta abdi Aini Melani, kawit di Garut, simkuring mahasiswi PGSD UPI Kampus Tasikmalaya. Dituntun ku santun, dipiara ku rasa, dilatih ku perih, diasuh lungguh, diasah ku kanyaah, disipu ku karipuh. Nyunda, bangga janten orang Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, nepangkeun wastapun Almira Mutiara Rahma Gunawan kawit di Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Hayu urang sasarengan ngamulai bahasa Sunda. Soalna mun lain ku urang kusaha deui, mun lain ayeuna iraha deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wastapun Gina Putira kawit di Tangerang, simkuring mahasiswa PGSD UPI Kampus Tasikmalaya. Motivasi abdi diajar bahasa Sunda nyaeta kanggo nambah ilmu bahasa sareng ngamumule budaya Indonesia. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, nepangkeun wastapun Adelia Melina Ahmad kawit di Bandung. Simkuring mahasiswi PGSD UPI Kampus Tasikmalaya kelas 2A PGSD. Kabudayaan Sunda, kabudayaan Balarea, jagi citrana, sengit kenamina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, nepangkeun simkuring Cicanastika ti kelas 3A PGSD. Simkuring nuju nyiar ilmu di Universitas Pendidikan Indonesia. Bahasa Sunda nu urang, bahasa Sunda hayu dimumule ku urang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wastapun Ahmad Buajen kawit di Garut, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya. Hayu urang mumulai budaya Sunda sabab urang Balarea, urang Sunda. Cara ngajaga budaya Sunda supaya jadi kebanggaan bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, tepangkeun wastapun Nopi kawit ti Ciamis, mahasiswa PGSD kelas 3A UPI Kampus Tasikmalaya. Dina tugas bahasa Sunda ieu abdi gaduh pantun nyaeta
Neng Mita mau buku bari cerik keur ngerjakeun karasa hese soalna. Pika cinta Sunda ti keur leutik sangkan gede ngamumule budaya bangsa. Turnuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun nami Simkuring Saru Suparto, Kawit di Cibatu, Kabupaten Garut. Simkuring mahasiswa PGSD semester 5 UPI Kampus Tasikmalaya. Simkuring orang Sunda, hayu sasarangan orang reueus ka budaya Sunda, Sunda Jaya, Sunda Nuhun. Sampurasun, nepangkeun wasta pun Susi Mulyawati kawit di Ciamis. Simkuring mahasiswa PGSD semester 5 UPI Kampus Tasikmalaya. Tong meok memeh di pacok. Turnuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun wastapun Intan Pangestika biasa dilandi Intan. Ayeuna kuring nuju diajar di UPI Kampus Tasikmalaya kelas 3A PGSD. Abdi gawe di Cilacap, yuswa abdi 20 tahun. Simkuring resep kana nembang. Simkuring resep diajar bahasa Sunda lantaran bahasa Sunda teh unik tur menarik. Cekap sakitu simkuring hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun wastapun Octavian Purnama, Kawit di Ciamis, kuring mahasiswa PGSD UPI Kampus Tasikmalaya. Kangge orang Sunda, ulah isim nyarios tanapi nganggunakeun bahasa Sunda. Kunaon? Sabab urang sarerea kudu bangga jadi orang Sunda. Tepangkeun wastapun Nurmaulida Isnaini linggih 3 Garut Karangtengah. Abdi mahasiswa PGSD UPI Kampus Tasikmalaya. Bahasa mangrupikeun jalana budaya. Jaga basa, hayu urang sasarengan, yang mulai budaya Sunda.